Mang Kucen. Di mana itu Mang Kucen? Walahir. Walahir. Waalaikumsalam. Sareng saya teh. Sareng Pak Edeng. Oh, nuju ngayakeun Assalamualaikum warahmatullahi Acara 17 wabarakatuh. Agustus memeriahkan hari 17 Agustus. Alhamdulillah, Alhamdulillah tadi kampung naon, Pak? Kampung Walahir. Kampung Walahir RT 2 RW 2 Desa Kidang Pananjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Ayeuna teh mun ieu teh aya bintang tamu. Aya. Mohon. Tos kumaha Kang Yayan? Ari ayayan mah nya eta mah kahiji seniman senior gitu nya. Tapi janten hoyong we gitu. Nangga Pak Haji gitu. Kahiji abdi geus asa sareng wargi gitu. Mudah-mudahan sukses ya Kang nya acara. Amin. Turun Pak Ade. Amin. Artinya alam merdeka ieu urang geus sadayana bebas sagalahanana. Hatuna hartosna lain bebas, ngagunakeun narkoba lain bebas jeung sajabana, tapi bebas ngalaksanakeun urang kesenian, urang ngayakeun pendidikan, keagamaan, ibadah, sakola jeung anu sajabana eta nikmati Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh berkat saha atuh? Berkat pahlawan. Syukuran panganten tah hadis binimah teh dina ieu saha. Alhamdulillah panganten bade dipirik atanapi bade ngayakeun ieu syukuran teh aduh di sesepuhan ku Bapak RW, ku Bapak Hendar, sang sapara kanca, alhamdulillah nepi ke ngawujud ieu panginten hiburan dina ieu saat. Insyaallah ku pangrasana panginten Yayan Jatnika, insyaallah kantatos ka dieu tadi saurna teh ieu teh alhamdulillah urang sadayana panginten dina kesempatan Masya Allah Subhanahu wa ta'ala urang kayana syukuran kieu mudah-mudahan Waligud grup Waligud tapi dia mau kurang tertinggal bisa bakal melaksanakan. Wah bener Ya mah ngeri Cesruyanto sorangan. Ngomong naon mana? Wah, laris Kang. Insalana laris. Abah laris, Bah. Alhamdulillah nyobanya. Kumaya ya bintang tamu Kang Haji Yayan Jatnika ya. Mudah-mudahan sing mau berkah ya kan mari jalan. Ya. Amin. Persiapan seueur pisan nya Kang nya tuangannya. Kang wengi ieu jalan ya, aya bintang tamu Kang Haji Yayan. Hah? Saya pisan aya kamajengan di jalan aya bintang tamu. Oh, siap. Itu warga-warga di Walahirnya Pak nya. Oh. Kumaya aya Kang Yayan Jatnika tanggapan di masyarakat ya. Warga masyarakat menuju Nararo. Sok wios. Panjenengan kangge warga Kidang Pananjung mah sangat terhibur pala. Matur nuwun parantos kersa sumbing ka ieu ketempatan. Kumaha menurut Akang ya Kang Haji Yayan Jatnika sapertos kumaha? Salah satu legend pop Sunda. Aduh. Masih tenar kene lah ya. Masih eksis. Siapa tuh nu cakangnya?
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anu kusim kuring dipahormat Bapak Ketua BPD Desa Kidang Pananjung, anu kusim kuring dihormat tokoh masyarakat RW 2 Pun Adi Pak Haji Dede Wahidin SAG, anu kusim kuring dipihormat Bapak RW, Bapak RT, dikawit RT hiji. Pemerintahan Desa Kidang Pananjung ngahaturkeun nuhun pisan kesekian kali nak panginten sim kuring ngadeg di luhur panggung ngadugikeun sambutan dina raraga mieli hari urang tahun kemerdekaan Republik Indonesia anu ka-78. Tawis syukur ulah urang ka para pahlawan anu parantos kahilangan nyawakna ngabela negara urang ti penjajahan Belanda sareng Jepang tadi oge tes diguar ku panaib anu sakitu panjang lebarna. Sim kuring moal seueur anu kapisangem pangintenya nu kahiji urang ngahaturkeun nuhun warga masyarakat Desa Kidang Pananjung sakitu antusiasna ti kawit RW hiji dugi ka RW 7 ngalaksanakeun hari ulang tahun kemerdekaan RI anu ka-78 ti kawit seremonial upacara bendera dugi ka lomba-lomba dugi ka aya anu pangaosan sapertos kieu pagelaran seni. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka Pak Haji Yayan Jatnika anu parantos sumping kanggo ngareuh-reuh urang sadayana. Para wargi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepada jalan Hajah Yuyu Haini, Kepala Desa Kidang Pananjung, Cililin, Kabupaten macet lalu lintas. Tawangi ieu teh Ibu nuju menghadiri acara naon ieu? Acara Mieli hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ieu teh aya Kang Haji Yayan Jatnika. Nama sabab simkuring sareng panitia sadayana mapai Katingalna sosok anu asa upami aspirasi pediratoskeun keras tokoh anu dikenal ku masyarakat umumna Provinsi Jawa Barat rupina. Panginten Kang simkuring ada tok Kidang Pananjung khususnya Desa Kidang Pananjung. aya sistem Alhamdulillah Desa Kidang Pananjung alhamdulillah saudara sadayana kalian lancar kayu hiburan sini dukung kita salung, aya di panggung wayang hasil dan pop suna sareng para panitia anu Amin, amin, amin. pas terkumpul sebelum selesai sami. mari maksana pada hiburan. Alhamdulillah bari simkuring teu mapai ka masyarakat eta hideng sorangan nganturkeun ka simkuring. Alhamdulillah tak wayana kitu mudah-mudahan mangga Bapak Ibu sadayana urang nikmati ya hiburan hari ulang tahun 17 Agustus anu ka-78 urang syukuri urang nikmati mangga anu matak saur simkuring mangga kaparayun urang joget sateker kebek lamun aya keneh acisna gitu gitu tah. Tapi alhamdulillah mohon da parantos diborong gitu tah. Punten pisan mohon mangga kaparayun sadayana tati simkuring moal nu dipisaur wabil taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kabar ya, sambil atas para artis bernyanyi. Parawana centil nambah ditaros langsung ngirim aduh aku mah cinta gaek di surga aku mah cinta gaek di surga anu berpikiran sehat aya resep aya bohong rahasia cara rombel awas aya mama batu deui nu datang lain manehna cucu deui
Terima
Yang punya lagu penonton sadayana. Oke, kalau sadayana keluarga besar Desa Kidang Panaju, udah saja pengembangan saya Kang Haji Yaya Jamika Sika Mas Bro. Gobrol. Kabar ayun. Langsung bawa simbo jangan sepi anu pagi kowe kamari doli simbo jangan sepi rupanya kowe kamari karek diajak langsung bawa karek ningali panon karek ningali pimpinan langsung bawa tolak simbo jangan seksi anu pagi kowe kamari doli simbo jangan seksi rupanya kowe kamari beres bukan ngobrol lapangan Senaga Ajaya Jatuka sedang anggur khusus Desa Kidang Panaju Kampung Walangi. Biru teker teriakan dengan kotor segala kerja reknaun dari tahun reknaun dari
Kobrak. Kesahari masih kena sahih. Suanten benten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usudul pisan teh tadi. Nah, beres. Jalan rata ya. Pokoknya mau orang salam nasional. Merdeka, 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 merdeka. Ayang lagu naon? Cok, Kosipa. Cok, kare Kosipa. Dia merame sok. Cok kare. Mujaroge da kayun sok. Di panggung kok dia panggung. Kana rieu. Cok, anu hayang berkosipa kare. Iya, Kosipa. Sok cenyair karep. Kadieu. Sok keluarga besar Mama Yuli kapangga. Nyanyi. Biar gaji sabulan kenyukupan tutung pari capek barang geus henteu pagade sabar ya Selamat kasih Kesepea kekadekan kamu tuh bermimpi ke desa sekolah buka bulan
unggal poe butuh madu disawer sukan isup pageto niup sahanya anu penting di iman ejo kumaha kene kergenah-genah dieureunkeun aya naon ieu kumaha aya naon cobi aya nu terawas hah anjir manusia eueuh naonan kitu kalah jaroge iya ti koro buat ka oh yang disawer aja dengke oh dah mau diajar komersil pak kacirinya banget semangat mah bos ikin ya semprot anjir laguna yang para rohode itu sok la disawer ku Bapak Haji Ede makasih banget sepea butuh keperluan rese cukup pakai KTP urutan tata kakak besok Pananjung di Demo ayanu ngebejaan naon deui butuh ieu mah nah butuh kene ini udah berem ya mah tolong boleh masalah ku berem dina nguseup ge aya bereuman lain ku haji mah geus beung atuh kudu butuh atuh pirang we yen aya anggar sebenarnya haji nu beunghar mah anger baru tuh duit bener butuh barudak pikeun deui sok kita Pak Haji punten wayahna waktu bareureum sadayana nya kumargi nuju butuh sia mah komersil salah deui tangannya dada balikin ayam siap ayam nu ngebejaan kudu butuh keperluan pinjam tehara rese cukup KTP ayam nu ngebejaan butuh keperluan aya saweran ebat ulah ebat oke make saweran mah sok ebat mata punten tong disawer adi ayeuna mah tong disawer tong ulang ti sampe ayeuna tong aya saweran nah munte ya sekali deui aya sikat mas bro
Anak sedih bawa joget. Lain jogetnya dikesek naon. Heeh. Naon deui, Bang? Naon deui nya? Tadi teh lagu naon tadi teh? Yang Cempolon. Bapak Haji tadi. Pak Haji yang lagunya Pak Haji? Tadi teh Bapak Haji Saha. Pokoknya di Banjara. Hah? Lagu Hoyong Lamunan. Aya. Ngebatkeun lamunan. Beres lah. Nusa kitu ngogo tetepan. Tangannya di atas semua. Yuk. Dia kakak, tapi karasa asal kasih salah nasa. Apa sih? Artinya lagu budak kurang kita Nya apa lagu meledak. Enak lagu Haji. Nu mana? tadi cicingan Lamunan. lain Berat cicok kumaha. Bener hade. sok anu nyentuh lagu berat seperos ka payung heula ke jojing mat enak urang lagu-lagu nu sardi heuh. Berat hati ieu jadi berat Beres. saprak ayeun minta peregang cinta nu jadi dunia. Nah, salam ember. Beri Atur nuhun. hati ia meniperi saprak ayeun salah diri mulai dianggap kudu kamana kudu kasaha jeung kudu kumaha madukeun rasa duke teu ditarima sabadu ieu cinta jeung ieu rasa teu bisa kasada tapi kaayana ku berat ngacida sok sengaja hati teu narima tapi dalam di kumaha anjeun geus milik dunia. Mungkin lagu berat apa yang sok? Kalau lain ada yang masuk ke kehadiran sedang masuk pulang kali. Lagu berat. Domino konten di channel YouTube-nya Jaktika. Rasa untuk diterima. Ayo tangannya di atas. Sabab ieu cinta, jeung ieu rasa, teu bisa kasasa. Ketika ayeuna ku berat ngacida, sok sanaja hati ieu teu narima, tapi dalam di kumaha
Alhamdulillah. Sikap. Iya. Sok keparayun ka dia. Daun kalapa nu oyang katebak angin, siga kupaina kawas kupaina nu lawas ikhlas kasawang deui debongan deui asihung garai nutukan wangtan dina lamunan musik baehan diwai aya gigireun berenang hate moal tagiur diurung gandrung aku kamana nah di mana ukur lebar lamunan dina lamunan muka tempat bos di papai manena taya larata muka beja muka tempat dijunjuk wae teu aya kembang-kembang ketresnan lukusinya buah ukur tinggal wahasna bukan lamunan papai manena taya larata unggah beja rumah tanpa dijunjung wale seaya kembang-kembang katresnan lukusinya buah ukur tinggal wahasna kita lamunan harita teh aji pasosore namasa poe nu halodo alam-alam wetan kidul kota Bandung das ka Bandung ora soge kaliwatan Jogajo ka kota Garut
tawi arupa nadago ukur bahasa paur kuring beda pagi jeung manehna anu geulis biji panas pisang pada mungkin rasa nalintoel ocon panon kuring teh kata dipisah anjing iring-iring kumilau dulu jelalian kotana apa dia yang dibangun Garut kota intan pangirutan diri sikat kebenan karena tidak ributna sok sanajan sepi kuring mah mantep wow kaprokola masih senang aku hideung sok dia langit rasa nyeri ku amur hideung saliwat oh dan aku jiwa ku amur hideung saliwat poho bulur poho baraya poho kadiri sorangan pangaruna si anggur hideung kana pikir mata paluan ukur anjeun nu digagoan riba ukur anjeun nu dipicinta harita kembali rekana nyawa ragaku kuring disiksa dina gelas minuman jaga diri anjeun jojon diheman anggur hideung panglupakan harita asa tungkeun kuring alam harita langit rasakan nyeri ku anggur hideung saliwat poho karena ku jiwa ku anggur hideung saliwat poho dulur poho baraya poho kadiri sorangan pangaruna si anggur hideung kana pikir mata paluan leungiteun kuring langitan kamu dapat dibagian kamanakeun dikawanakeun ayo joget serang si kahuripan dililit si patayuna
Yeka napa pantunan Tuari ngantari ngaran Legiten kuring langiten Di kamanakeun Di kamanakeun Demi indah ketumi Dilewih dari jenuh asri Widadari turun mati Lumusur di kahyangan Gusti rumasa diri gagabah Magadabah alam indah kagungan Gusti Gusti diwari gunung bulistir mutina cacing bagi ampun Gusti ampun kamu ditanya langsung di tengah dia deh ayah lelaki awal Pengen indah katumiri Taraje langit nu asri Widadari turun mandi Lumusur di kahyangan Gusti rumasa diri gagabah Kalau di sana ya Rupina simkuring karena negara sekedapan laras sejam mengker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.